Ari hartina teu butuh kana zat lian, ayeuna urang contohkeun. Hideung anu tetep dina areng eta butuh kana areng pikeun nempelna. Beureum anu aya dina getih eta butuh kana getih pikeun nempelna. Ku urang moal kaharti lamun hideung atawa beureum atawa naon bae sifat atawa arod lamun teu nempel dina hiji barang. Moal aya beureum ngagoler di jalan, moal aya beureum ngalayang upamana tanpa nempel dina jirim. Tah Gusti Allah teh teu nempel dina jirim sabab Allah mah lain sifat tapi zat. Ulah dipaham kieu Gusti Allah teu cicing di langit atawa di bumi atawa dina naon bae, lain kitu. Eta mah bahasan sifat mukhalafatu lil hawadis. Pikeun leuwih jelas urang pedar urayanana engke dihareup insyaallah. Ari hartina teu butuh ku anu ngawujudkeun eta sarua jeung bahasan sifat qidam yen Allah teh teu kapiheulaan ku eueuh alias Allah teh teu aya mimitina tea. Naon sababna geuning disebut-sebut teu anyarna Gusti Allah apan geus kahar ti heula dina bahasan sifat qidam ceuk nu nanya umpamana. Jawabna kieu, para ulama aqaid teu lalawora teu ngalap cukup ku nerangkeun hiji hukum. Ku kituna penting-pentingna maham ilmu aqaid. Malah ceuk penulis aya kaitanana jeung anu dijangjikeun rek dipedar di hareup nyaeta kieu. Zat Gusti Allah jeung sifat-sifatna, zatna makhluk jeung sifat-sifatna lamun dihubungkeun jeung butuh atawa teu butuhna kana zat lian atawa ka anu ngawujudkeun eta kabagi opat hasil ngalikeun 2x2. Kahiji, anu butuh ka zat lian jeung ka anu ngawujudkeun nyaeta sifat-sifat barang anyar atawa makhluk. Contona iman anu aya di Kanjeng Nabi atawa sahabat. Eta iman Kanjeng Nabi butuh kana zat lian nyaeta Kanjeng Nabi alias eta iman teh nempel di Kanjeng Nabi. Tuluy eta iman Kanjeng Nabi teh butuh kanu ngawujudkeun nyaeta Gusti Allah. Kadua, anu butuh ka anu ngawujudkeun teu butuh kana zat lian. Contona badan si Zaid upamana. Eta butuh ka anu ngawujudkeun nyaeta Gusti Allah, tapi eta badan si Zaid apan teu nempel dina naon-naon. Katilu, anu butuh kana zat lian tapi teu butuh kanu ngawujudkeun nyaeta sifat-sifat Gusti Allah anu 7 nyaeta kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor jeung